Sing tanes aya bener henteu masih di dalam silang keneh atuh. Sing kajebak ah. Mau amal dijebak aing. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رجب لإسراء المصطفى ومعراجه أسبب ظاهرا وباطنا من تفخر السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات ittaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Qala jalla jalaluhu wahdah idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال جل وعلا أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Man taraka salatal khamsi fahuwa aduwwun min aduwillahi war rasul. Fala umata wala yuksalu wala yusalla alaihi li'annahu anjasu minal kalbi wal hinzir. Law dufina nadal munadi minas samaiya la'anatallah. Ibtahu baban min abwabin niran li annahu ahlun min ahlin nar ila akhir hadis. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da'alaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya jamaah menuju nyesep tuang leueut keureun heula sekedap ulah aya nu chatting merek handphone. Tuturkeun lafaduan dibaca ku simkuring maca lafadu masabalikan jamaah iringan sawang sulat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam salajengna min al-basyir. Allahumma alhimna ilman aqu bihi awamiraka wa nawahiyaka
warzuqna faman alamu bihi kaifa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna min kafaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi husni sawti wa nagmati hatta sami'a qiraati yazdadu riqatan fi qulubihim walau kana qasyal qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya latif bi lutfika ya latif annal hamda wa ni'mata laka ya latif wal mulka la syarika laka ya latif ya latif ya latif. Allahumma bismillahi ala nuri nurul alladhi khalaqan nura anzala at-taurata ala jabalid dur fi kitabihim mastur. Alhamdulillahilladzi bil ghina'i madhkura bil ajwajil masyhur wa ala sarra'i wa dharra'i mashkur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kafa ya 'ain sad ha mim 'ain sin qaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyyul 'aziz. Allahumma innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma hadhihi al-lailatu lailatuka wal ibadu ibaduka waj'alna li syadqin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi jahi Taha alamin wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimin wal muslimat amin ya Allah ya rabbal alamin. Pukul 12.00 pukul 00 waktu Indonesia bagian hayang sare. Diulingakeun heula bisi lawas wae. Sementawis aya keneh pan acara engke. Nu penting urang ngadoa heula kabeh bieu geus urang ngadoa deui muga-muga sajumlah kegiatan jeung sakabeh kegiatan acara nu dilaksanakeun ku urang teu mimiti acara dihirupan urang ku Allah. Teu mimiti urang diajar ibadah urang ka Allah. Awas ibadah ka Allah muga-muga sajumlah perilaku ibadah urang jeung sajumlah perilaku urang ka Allah punten sing ditampi ku Allah kalayan dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalayan muga-muga sajumlah peribadatan urang keberkahanana sing dimilikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sanajan maca waqiah ti kana budah sumut lamun keberkahan teu dimilikeun ku Allah rugi sia. Peringatan Isra wal Mi'raj ditabuhan sholawatan ditabuhan segala maca Quran lamun teu dimilikeun keberkahanana ku Allah rugi. Hamur laut ke karya mata aing mah bagian ngadonga we sakitu nu kapihatur kumargi sasajen parantos ngajajak ieu da alika ajengan jika buta hejo masa segala ngejar sesajen nagedeleun kurang kena tinggal musab bijil ngege aladi itu cek saham di kabina-bina teuing ayyuhal musyahidin al-kiram rahimakumullah. Duyufur Rahman, duyufur Nabi, para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadratul mukarramin, para muallim, para asatidz, para kiai sadayana, jamaatul hujjaj wal hujjajah, hujajun, haji lalaki, hujajatun, haji bikang, haji awewe, jeung sadayana calon jamaah haji muga-muga sing parang diberangkatkeun ku Allah sadayana. Amin. Hayang ka Mekah? Hayang. Sebenarnya mah urang bakan mek. Bakan konam. Bakan konam. Nah, jadi loba. Tinggal mek jadi konam. Oh, bakan mek konam. Urang babakan konam sadayana. Sabenerna urang babakan konam sadayana teu da kabedag. Boro-boro kurban unggal tahun ka Mekah ge kabeh bakal ngalaman asal bener palaina. Amin. Da katingali kabeh ge marake baju rapi, katingali baroga handphone, kabedag meuli kuota. Nyicil motor sia kabedag. Nah ai meuli domba nu sataun sakali beuteung kabedag hiji tah teu ceureutna urang. Punten pisan.
Kedua, ngarokok kabedag, lamun rokok cap jarum hargana 15.000. Apa? Tong dibelikeun kabeh. Mun 15.000 bagi 2 we atau 7.500 atau 8.000 tuna. Bismillah Gusti abdi hayang ka Mekah. Sapoe 8.000, 10 poe 80.000, sabulan teh punten sabaraha? 240 sekian usum. Kapanggih ku aing. Eta teh nyaho. Eta teh jigana jelema nepikannya aku guru teteh baheulana teh. Sarua jeung aing. Jadi ibu jeung bapak teh ieu mah SD-na 6 tahun, aing mah 7 tahun, mata pinter aing pasti. Jadi aing mah kelas 2 na teh 2 tahun, mata beda jeung si akang eta sikian cenah ngajawabna teh. Geus 8 kali 3 240. Meureun heuh. Kalikeun 10 bulan. Nya 2.400.000 tambah nu tadi 480. 3 juta we lah geus bungkelekeun heuh satahun kalikeun we 10 tahun cumpon si ONH terlunaskan. Tapi nah atuh dina manah urang tebet teu dibuktikeun tah eta. Selama hari ini kita tidak pernah memahami keinginan Allah. Nah urang teu paham kana kapalai Allah. Da urang teu mempelajari kana kapalai Allah, urang mah ngaguguna teh kana kahayang urang teh kahayang nafsu. Padahal lamun bener urang hayang panggih jeung Allah, lamun boga cita-cita hayang kabeh nepungan Allah, nepungan Baitullah, jigana bakal bener hayang nanunda ngan handakal nepi ka poe ieu urang teh can dugi ka dinya. Tah tugas para kiai teh kitu sabenerna mah nyieun ragi kitu miceun racun tina hate urang. Punten pisan. Punten. Ulah nganggap senang sia ngeukepan wae dunia. Semakin banyak harta kekayaan, semakin banyak yang harus diurus. Laras. Semakin loba tugas urang semakin riweuh, beuki riweuh ngurus harta kekayaan teh. Tatkala urang beuki riweuh ngurus harta kekayaan nu boga Allah, kade beulur sadayana. Sakabeh nu aya di urang teh kabeh ge ieu teh boga Allah we nu boga urang. Mana buktina? Kudu pake bukti ilmiah. Awas, Gusti Allah kulem tara. Gusti Allah nunutan tara. Yakin. Yakin Gusti Allah tara kulem tara nunutan. Mana sia bukti? Tuh nya sia ditanya bukti na teh ngiu. Sahur. Cek. Harta banda pakaya awak jiwa kagak segala perkara nu aya di urang salian urang jeung bahkan di urang ge kabeh ge boga Allah. Naon boga urang? Mana buktina boga Allah? Buktina kabeh ge masih keneh diatur ku Allah. Ciri eta Allah. Hirup urang diatur ku Allah. Diatur. Senang susah diatur ku Allah. Diatur. Jodoh pati bagja cilaka senang susah rezeki diatur ku Allah. Tapi nah di tangan doanya euy. Padahal harus diatur boga Allah tong ngatur deui please. Sapa mah Allah. Naon atuh fungsina doa? Cik jawab. Nah, apa rezeki teh geus ditentukeun ku Allah. Tapi nah urang betul ngadoa deui. Kira-kira tak dua tapi RT aing. Jeung mana buktina Gusti Allah tara kul tara nurutan. 10 PR aing lagi nan PR penting enem. Geus penting teuing. Pantan di subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Engteng geus lailan geus wajib molor. Mending ngaguar lailan, mending ngaguar berita tentang salat. Tapi da lailan teh euy. Punten isarah teh. Gede ah, tong bedakeun. Kana sila. Sakabeh nu aya di urang teh kabeh ge boga Allah. Buktina sagala ge masih kene diatur ku Gusti. Nu boga harta kudu zakat harta. Nu boga dagang kudu zakat dagang. Seberapa persen zakat dagang? Astagfirullahaladzim sia. Halus tapi nasi akan mending kene jujur teu apa. Daripada ngajawab salah. Zakat dagang seberapa persen? Benten, aing oge nyaho eta teh nu teu ngajawab teh lain teh nyaho. Salah. Beda aing katinggali galak ieu.
Da aing mah jigana galaksot teh. Jigana aing mah galaksot teh. Nya lamun can aya Cikopi galak aing mah kieu. Aing mah tarang dahar minuman kaleng teuas. Terus kucing ah. Zakat dagang seberapa persen? 2,5%, 2,5%. Ayo zakat pertanian, pare. Pengomongkan dicebor gugus di Allah pengus. Gak, ngomongkan dicebor penjelaman, dicebor gugus di Allah we. Gitu. Sabar persen anu dicebor gugus di Allah? 10%. NKD sepakat putar, sepakat informasi sepihak. Cenah lamun menang sakon sakinta eta teh hitungan kati asli nama can disok zakat. Da saton digiling teh jadi 8 kintal beas punten para kiai. Sok geura hitungan anak urang lalem. Nggak usah tong bahas begitu na perlu teh. Tong bahas nisobna eta mah bahas ieu nawe. Zakat dagang 2,5%, zakat pare 10%. Nah Allah buat ngabeda-beda perintah zakat. Kita berkata ngomongin zakat, la sholat liman la zakat lah. Mau diterima sia sholatna ge kehed sia lamun sok dagang tara zakat mah goblok. Kan goblok aing mah. Aing teh goblok mah tong kasingu. Da aing mah ngomong sate kanu sok ka aing nyebut goblok. Nyebut goblok ka aing diluakeun ku aing sing beunghar kabehanana. Oh, amin kabeh. Halus. Singgah liuk ja. Balendokan goblok ya. Coba ja. Teraskan. Udah tunduk. Mau bawa kasare? Lebih ke dalam tilu siap? Siap. Pak Haji Muhammad ngamuk ke aing. Allahu Akbar. Mana Pak Haji Muhammad lebih ke dalam tilu dia mawa awewe aing gitu. Dahal mun urang dia urang muminan tuh ka aing. Hayang jangan terpadegol gitu mah padoli da aing teh hayang. Tas urang lajeng punten. Ciri sakabeh nu aya di alam jagat raya kabeh boga Allah. Cirina masih kena diatur ke Gusti. Mata lamun semakin orang ingin menumpuk harta kekayaan, dialah orang yang ingin merepotkan dirinya sendiri, ingin menobatkan diri menjadi Tuhan. Apanya nu mengklaim ngurus harta Allah teh Allah. Ayo makhluk kayak ngurus harta boga Gusti. Tak dijamin ribu. Semakin loba harta, semakin sedikit kesempatan untuk menikmati semua itu. Siapa? Oh, perbalengan leg-leg siapa? Jangan nusanang malain anu gedong na bertingkat sadana mengeliat gini mobil tarotot motor da baheula lagi eyang urang sepuh urangnya ini gimana baheula bilik leres palupuh papan leres luhurna ku kirai ku kenteng paling istimewa kenteng palentong punten tapi berkah imahna boga sampe adia Mang Wahab Mang Epen urang ngarep di Epen aya yakin Epen gua isi Mekah bae oh iya Epen enggak putus si banyak isu apa Epen halus untung aing lain mah beja kata nu hareup penting karena teh Epen jin gitu Datang tekok ayah sesajen ke jin aing mah sok datang. Bejaan da si Epen bisa salah niat, salatna bisa hayang ka Mekah, teh bilang bisi ibadahna hayang asup ka surga bejaan Epen jeung reng-renganana. Itu cerita aing teh. Mata aing merek ngomongkeun bisi jelema poho lillahi ta'ala. Bisi kabeh ngalakukeun maca Quran ke, salat ke, zakat ke, puasa ke, munggah haji ke.
kabeh ge bisi baroga cita-cita hayang diburuhan surga ku Allah malaweng sia sasap koplok supaya besar pahalanya, karena kalau sudah besar pahalanya nanti kita akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Jelema teu gablek ka era sia ngomong gitu beda teh peta itu Pak kan aku tentang aing Pak kulengna meureub karena aing sing sumpah di panggung ngadeg-deg ge sing sumpah tapi lain sing Pak pen aing ngadeg-deg teh candahar Sahur Pak, sahur. Terus kan? Oke, makan menit aing. Kayak 2 menit. Ganeng kos niruan maya harus dia. Karek 2 menit. Si Akang sekian. Iya Akang Epe di Akang sekian. Tenang, karek 2 menit katingali teu make jam tangan teh. Si Akang. Salu Akang tenang lah bala aing mah gitu mah. Sudah Akang sing salah saya amin. Geus wangsul deui. Sing saladar punten tadi. Punten, nah bakal ngomongkeun zakat. Kade asal teu Imaduddin lain nu kieu lain Allahu Akbar. Eta mah lain asal teu Imaduddin, eta mah jalma keur digawe salat, keur ngadegkeun salat. Salat ti agama mah tatkala beres salat si eta deuleu kalakuanna. Kitu. Hartos. Tata tutu masih eta masih nurutan ka aing. Lajeng hayang pambahas ke naon sok urang. Yo punten, pan mubalik teh sok anu kieu gini. Ngaji di lembur anu eta deui, ngaji di lembur anu eta deui. Da lobana mah mubalik mah kitu. Sarua jeung kori oge eta we mah can teh anger. Sok kori terus we subhanallah terus we sok mira eta. Nya. Gini eta cenah mubalik subhanallah di dan urutan kori aing oge. Sok lamun Pak Kori macana ayat tu saja aing rek ngebahas ayat nu eta. Da bawa nanti tadi ge ngepung burok we subhanallah di nya aing subhanallah di geus aku. Nah paling ge beda gaya bahasna. Punten, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil aqsa. Gasela. Pernah asup kana Isra wa Mi'raj ngarti Jawa teh. Teu kaluar teh. Punten, ari peristiwa Isra wal Mi'raj aheng henteu. Ajaib benda. Ajaib. Mujizat lain. Mujizat. Yakin? Heh. Lamun bener yakin mujizat, jawab dia. Nu bisa ngajawab ka Mekah. Dipamayakeun ku aing demi Allah. Allah. Wah, tinggal lawan hayang ka Mekah dipamayakeun. Katingali jalan teu kabelet duit mah kitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tenang Kang. Mau abang nganu. Asli aing mah. Khusus keur si Akang langsung kusam. Geus ngomong teh heula ku aing lamun si Akang ngilu umroh kahajian jeung aing. Diskon langsung ku aing. Lamun ongkos ONH 35 juta si Akang mah ku aing. Gas langsung dipotong. Asal boga duit 34 juta selama 150 berangkat. Pendukung aing iya. Dipotong 50.000 ku aing kan. Bobotoh ieu. Isra wal Mi'raj cenah mujizat. Ari mujizat teh aya syarat Akang. Ece eteh. Syarat mujizat teh. Ai mujizat teh perkara anu ngabedah adat di luar hukum alam. Nabi Ibrahim dialungkeun kana seuneu. Kade Nabi Ibrahim teh lain teu diduru, tapi basa waktu diduru teu teurak. Itu mah teu. Awas, itulah salah. Nabi Ibrahim mah sakti, diduru ke teu teurak. Sarua panaseun ai karerap seuneu mah. Harita we teu teurak sote. Wah, Nabi Musa mah sia jagoan bisa ngelahkeun lautan. Henteu. Nabi Musa teh lautan terbelah jadi 2 saudara harita we pernah dititah ku Allah. Itu. Nabi hayang martabat kitu teh. Punten. Sagala lingkungan nu aya di alam jagat raya bisa ditaklukkeun ku Allah keur eta jelema
urang dia ge kieu pan sok loba nu hese ngaralan duit teh sarusak geuning waduh bulu pet nyawa biak penting copong tongeng moala duit babuk bak biak urang biak penting moala duit jang tuang jang dahar jang tajur sagala di bejaan ku aing mumpung laelan mumpung tengah penting urang dia lamun hirup hayang diogok wallah dengan kan lamun urang lemur babakan konang hirup damukeun hayang segala perkara aya di lingkungan urang ditaklukkeun ku Allah gampang sia lain urang nu neangan duit lain urang nu neangan rezeki tapi passive income maaf bahasa Inggris aing Grandmaster speaking English yes aing sakit can dibere bubur kacang kamu sih bubur kacang bahasa Inggris aing pas sehat cintanya sunah deui we aing das punten passive income mani kami duit nu datang rezeki nu datang lain urang nu neangan duit lain urang nu neangan kentang lain urang nu neangan beas duit nu mengejar ka urang harta nu mengejar ka urang hayang gitu aing bere campela tapi syarat amalkeun Insyaallah benernya kudu diamalkeun awas lamun hayang punten boro-boro harta banda pakaya Allah nu aya di dunia sanajan harta banda pakaya Allah nu aya di alam akhirat surga Allah diasong-asong sia ka urang ge sieun teu ku neraka astagfirullahaladzim Gusti Isra Mi'raj we unggal usik ngaji tauhid unggal usik sia teh na ai ku neraka bet sararieu sia teh koplok ngepedahna salah sih kumaha tuh ade bener lamun mana ibadah ka kami karena hayang asup surga kami maka tiap kali mana ibadah tiap kali surga dijauhkeun ku kami saur Allah nah sebab surga jieun kami surga teh makhluk kami tadi nama eueuh dijieun ku kami punten kada disalah paham surga teh cenah surga teh tempat kanikmatan bohong cek saha surga mah lain tempat kanikmatan anehnya Sari surga teh tempat kanikmatan lamun bener surga tempat kanikmatan sakabeh nu aya di surga bakal ngarasakeun ngeunahna surga aya henteu nu cicing di surga teu ngarasakeun kanikmatan surga aya ini jempling aja sebenarnya aneh ngomong tuh dibalik kieu terus sieun ku neraka ieu mah henteu naon sieun ku neraka ka dieu neraka gubuk bukan carekan ku aing sia teh neraka ya naon ka dieu jeung jemput neraka ceuk aing gitu nah di kaki aja kan ada neraka pada moana naon ahli taat mah ieu lamun teh pati kecebut kana neraka sugan aya ladang taat maka Allah moal panas nah sabab neraka lain tempat siksa tuh dibalik di waktu nya lieur jadi puyang benar wajar puyang ya punten kabeh ge bakal puyang saja tukang maca Quran kok dibalik nah ada poin dibalik-balikeun nya dina lagu ge ma tarasi utuhkeun urang bang ma aqaid mangprung urang lempengkeun ku aing si salah sia maka jeung sieun ku neraka maka jeung bakbuk ibadah hayang asup ka surga malaweung sia dengekeun alah sia bade kau kitu ieu mah jangan teh bae aing lah bae ngomongna kieu bae bae aing mah dionang deui syukur teu dionang deui rasakeun syukur aing mun bener dionang deui kudu teu aing mah teu kudu rasakeun aku aing mah teu menang deui mah jangan ngomong teh kasar kieu balak kieu aing mah geus ngomong ka panitia ka ajengan atau menang itu bisa ngomong lemas ngomongna kasar aing makhluk kasar lamun urang bakan konang hayang ngomongna halus konang makhluk halus biasa aing lebay lemek balik deui ah mencaritakeun surga punten mun ngadenge bahasan aing mah hayang ngobrol aja sabab loba nu salah nah mama sudah terlihat tempat kanikmatan sanes nah sanes tempat kanikmatan dagukeun
sabab teu sakabeh nu aya di surga ngarasakeun kanikmatan surga. Saeta lamun bener surga tempat kanikmatan kudu sakabeh nu aya di surga ngarasakeun kanikmatan surga. Buktina malaikat nu ngurus surga teu dipaparinkeun kanikmatan ku Allah. Hah? Pen. Cepat pen gitu. Malaikat surga mah teu ngarasakeun ngeunahna. Kanikmatan surga bidadari papalatak teu ngari. Manusia papanggih jeung ini gejek mah rei aing hayang maledau. Hayang maledau ku duit maksudna mah kabeh mah lepat. Punten. Atuh kumaha atuh surga tempat naon? Surga mah lain tempat kanikmatan tapi tempat Allah mikeun kanikmatan kanu dikehendaki ku Allah. Jadi dina neraka teh lain tempat siksa. Da aya sate siksa lamun aya nu nyiksa mu'adzabil adzab. Anu ngabuktikeun siksaan dina neraka teh Allah matak sieun teh lain ku neraka, tapi sing sieun ku Allah anu nyiksa di jero neraka. Atos teh. Nyambung teh. Kudu nyambung sareng teh nyambung di kelas ku aing. Atos ka atos. Lamun maneh ibadah ka kami karena hayang asup surga kami, maka tiap kali maneh ibadah tiap kali surga dijauhkeun ku kami saur Allah teh. Maksudna sebab surga jeung kami makhluk kami. Maksudna kumaha? Lamun maneh ibadah karena hayang asup surga kami berarti lamun kami tinggal surga maneh moal ibadahnya ka kami. Mana sia karena Allah? Karena Allah malain karena makhluk. Karena Allah malain karena surga, malawong. Nyambung tuh. Sieun teh ku neraka, tong sieun. Betong sieun. Lamun maneh ibadah karena sieun ku neraka kami, maka tiap kali maneh ibadah tiap kali sarua jeung maneh nyeretkeun diri kana jurang neraka kami. Nah, sabab neraka makhluk kami jieun kami. Maksudna lamun maneh ibadah karena sieun ku neraka kami berarti lamun kami teu nyieun neraka maneh moal ibadahnya ka kami. Geuning maneh teh sieun ku neraka lain sieun ku aing nu nyiksana. Matak man khafallah la khafa ghairuhu. Santri buka sia na kitab tah aya. Kitab naon mah teangan, kitab tauhid, kitab tasawuf. Na Quran terus tundungke ka haji atau ka Bukhari ta bacakeun ayat eta-eta. Hubungan jeung salat sarua. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Si orang sieun teu wungkul kudu ku Gusti mata lamun sieun ku neraka teh malawun. Sieun teh ku neraka sing tandas aya bener henteu masih di dalam sieun keneh atuh. Sing kajebak ah. Mau dijebak aing. Jebakan Batman nanya keyakinan penangguhan, pengukuhan. Sieun henteu ku neraka. Kitu sieun henteu ku nu sok nyiksa dina neraka. Ah, gampang aing ngajarkeun ka jalma saraleh. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Balik deui Isra wal Mi'raj teh satu hal yang aneh, ajaib, mukjizat. Punten. Ngan mukjizat teh aya syarat mukjizat teh kudu lahir di mata umum. Nabi Ibrahim basa diduluk harita teuteurak. Koneal teh bicil teh Nabi Ibrahim. Punten gelar abad tauhid teh teman tidinya. Pas rek diketepelkeun. Assalamualaikum Jibril. Salam Ibrahim kami Jibril aya naon Ibrahim aja dari kejeburkeun kana seuneu bae bisa anjeunna bebeja ka Allah saku kami urang pembejakeun moal Jibril segala perkara nu terjadi di alam jagat raya geus aya titis tulisna keur kami bakal dijeburkeun ka dieu Allah Maha Uningat jeung kami bakal kami cukup boga Allah hasbunallah wa ni'mal wakil teh teu nyata. Punten eta Jibril ngabelehem nawaran aing teh ditoleh ngabelehem cenah Jibril meuli
Ibrahim mata gelar abad tauhid. Loba gelar Ibrahim abad tauhid, gegeduk tauhid, abad doa, abad rohim teh. Bapak tukang nyahan. Ibrahim alaihissalam abal anbiya wal mursalin. Bapana para nabi kabeh, bapana para rasul kabeh. Sama-sama aja. Lain bapak gegedukna nabi mah kanjeng Rasulullah SAW lain ieu mah bapana para nabi, bapana para rasul. Saur rasul. Ya Rasulullah lamun Ibrahim bapana para nabi, bapana para rasul dupi gambaran. Oh, ana sayyidul anbiya wal mursalin. Nah, jadi usum nyebat Sayyidi mah anjeunna ge nyebat Sayyidi pada konteks tertentu mah. Punten. Sok diperdebatkeun teh geuning. Gusti Rasul mah tara nyebat Sayyidina cenah ka dirina eta mah beda deui hadisna diparake ku mereka mah. La tu sayyiduni eta mah kieu atuh. La tu sayyiduni mah sarupa MC. Kangge acara salajenna. Nyaeta acara pencerahan, ceramah. Tablik akbar anu bade didikeun ku Kiai ganteng. Jalan lain aing. Aing mah ganteng pisan. Al-alim al-ulama al-fadil. Oh, hadratul jawab pimpinan pondok pesantren Darul Hikmah anu kahurmat. Musilullah pangarsa mama Kiai Haji Den Mustahidin cek mama teh kieu cek simkuring teh. Lah, Kang Ustaz tong kikituan atuh nin we. Biasa. Iya, Nin. Oh, nin? Kasep nin iya. Bedegul nin iya. Sama-sama didoakeun Kang Din. Amin. Geus kamu kan? Encan, hayang kamu ka? Dipamayarkeun wae. Datang ka imah aing. Sumpah wae dipamayarkeun sok deukeun duitna urang pamayarkeun. Pamayarkeun. Gampang ya pamayarkeun mah lain. Nin euy. Geus balik deui. Cing. Latu Sayyidina heula nya harus diperdebatkeun heuh. Pada cara, teu meunang nyebut Sayyidina teh saur Rasul ge Latu Sayyiduna teu meunang nyebut Sayyidina ka kami. Tong sok tekstual aing ngamanaan lapan. Kontekstual harita keur kumaha kieu harita teh daparan Gusti Rasul teh para sahabat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Aya sahabat tong nyebut Sayyidi ka kami teh Muhammad bin Abdullah. Eta teh lain ngalarang konteksna teh keur ngajarkeun akhlak, attitude, tata krama ka sahabat, bisi pamajarkeun gambaran Muhammad bin Abdullah teh hayang dinanganeng hayang dikitu-kitu. Eta mah nemokeun akhlak mulia saking depek-depek. Gitulah tuh Sayyidun itu kudu nyebut Sayyidina ka kami. Gitu saudara teh. Mun tadi Cipaeng saya mah kitu. Acara pokok, acara puncak, nyata, pangarsa hadir al-kiram al-alim al-amal al-fadil, pangarsa guru dan sarena, pimpinan para pesantren dari mah bangsa mama Kiai Haji Den Mustahidin. Lah, tong gituan. Nin we. Oh itu teh deui pengajian kabakan konang. MC na ganti lain kuno ieu. Dan perah ku aing dicarek ngomong kitu. Pangge acara salajengna, acara tabligh, ku ajengan nih. Aku nih. Ambil mah ku aing. MC gelo siap. Leun lamun buat ajengan deui. Oh, no acara tabligh apaan ku nih sopan teu. Aing ngomong gitu teh maksudna teh era disebut mama da aing teh budak keneh disebut mama ka aing teh ieu era tinggalin aing sedikit gagah kan disebut mama epen ka mama epen mama epen nama ganti cek aing pengukuhan malam ini tanggal malam 30 Isra wal Mi'raj jadi mama epen bisa kan mama epen disebut Numpang Pak. Epennya nggak sampai di sana. Pas angkat hajian Pak Epen datang,